atuh sampurasun wilujeng patepanggih sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha daramang siswa-siswi sadayana? Mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiat tetap semangat diajarnya. Siswa-siswi sadayana di video satacana nya di video ieu hidup parantos diajar ngeunaan pakeman basa. Sanemut nya pakeman basa, materi pakeman basa. Jadi dina materi pakeman basa teh aya nu disebut paribasa jeung babasan. Taena urang pedardenya. Naon sih nu disebut paribasa? Jadi paribasa teh mangrupakeun babandingan kalakuan atau kaayaan jelema kana kalakuan atawa kaayaan hiji hal anu bisa jadi perlambang lakuning hirup nya. Tah, siswa-siswi sadayana naon bedana antara paribasa jeung babasan? Siswa-siswi sadayana ari babasan mah winangun kecap kantetannya, ari paribasa mah winangun kalimah ya. Eta bentenanya antara paribasa sareng babasan. Nah, siswa-siswi sadayana minangka pakeman basa, paribasa oge kekecapana teh geus matok. Seperti kieu ya, contohna paribasa monyet ngagugulung kalapa. Teu bisa tah diganti jadi jelema ngagugulung kalapanya atawa monyet ngagugulung samangka. Sabab naon? Sabab dina paribasa atau dina babasan geus puguh entep seureuna nya jeung pokpokanana. Itu bisa dirubah kalapa digugulung ku monyet atau monyet ngagugulung ngagugulung kalapa gitunya dibulak-balik. Jadi dina paribasa mah eta teh geus matok gitunya teu tiasa dirubah. Tah, sakumaha umumna pakeman basa, paribasa oge henteu bisa dirubah jadi ragam basa hormat atawa dilemeskeun ya. Nah, siswa-siswi sadayana dina wangunna paribasa mah mangrupakeun kalimah. Beda jeung babasan anu mangrupakeun gabungan kecap rasa atawa kecap kantetan. Dugi ka dieu ngartos bisa ngabedakeun antara paribasa jeung babasan? Bisa? Ya, mudah-mudahan kartinya. Terus ayeuna urang ngajengkeun deui kana papasingan paribasa atawa klasifikasi paribasa. Tah, dumasar kana maksud anu dikandungna, paribasa bisa dipasing-pasingnya jadi sababaraha golongannya. Anu kahiji aya paribasa wawaran eusina ngebrehkeun pangalaman anu geus lumrah di masyarakat sarta pikeun bahan babandingan lampah urang gitu nya. Contona aya mangga tingali dina layar anu kahiji aya ayakan mah tara meunang kancra. Apa layakan? Kancra apa? Maksudna usaha ku modal leutik hasilna oge moal gede. Contoh anu kadua, bebek ngoyor di sagara rek nginum neangan cai. Maksudna lubak libuk loba harta tapi teu bisa make lantaran lain hakna. Anu katilu, buburuhnya tuh diupah beas. Maksudna menang dua rupa kauntungan atawa nu diajar bari menang biaya atawa beasiswa jeung radenya. Anu kaopat, mampatahan ngojay kamri. Maksudna naon? Maksudna mamatahan ka jelema anu leuwih loba kanyahona jeung pangalamanana. Kitu nya. Ayeuna anu kadua, paribasa pangjurung laku hade. Paribasa pangjurung laku hade mah eusina teh mangrupa pangjurung pikeun milampah kahadean. Bisa dipeuheulaan ku kecap kudu, bisa oge henteu nya. Contohna kumaha Bu? Contohna mangga tiasa ninggal dina layar. Anu kahiji, ari di arah supana kudu dijaga catangna. Maksudna ari aya banda atau barang nu dialah hasilna kudu daek ngurusna. Anu kadua, kajen panas tonggong asal tiis beuteung. Maksudna kudu getol digawe sanajan kumaha capena oge.
kudu ngawayahnakeunnya antukna bakal menang pangupal jiwa. Tah ieu anu sering cika racak ninggang batu laun-laun jadi legok. Maksudna naon? Sagala rupa oge sanajan sakumaha hesena lamun dileukeunna mah pasti bari jununa tangtu bakal bisanya. Terus kudu tungkul kajuku tanggah kasadapan. Jununnya ada digawe ulah kabeng bat kono lain-lain. Jadi kudu serius, kudu bener-bener gitu nya. Eta contoh anu kaduanya. Anu katiluna aya paribasa panyaram lampah salah. Paribasa panyaram lampah salah eusinam nyaramnya. Nyaram sangka ulah migawe pagawean anu mata rugi. Boh keur dirina sorangannya, boh keur batur. Ya, biasana sok dipiheulaan ku kecap ulah ya. Contohna kumaha? Contohna hidup mangga tiasa ninggal dina layar. Anu kahiji aya cul dog dog tinggal eagle. Maksudna ninggalkeun pagawean baku ngalampahkeun pagawean anu taya hartina nya. Anu kadua aya moro jula ngalepaskeun pesing. Maksudna naon? Maksudna ngalesotkeun barang anu geus kapimilik nya lantaran kabita kudu leuwih gede atawa leuwih alus. Padahal centang tuh ya. Tah ayeuna anu katilu neupeuh ngahuapan maneh. Maksudna naon? Nyeun aturan anu nguntungkeun pikeun ka dirina serangan. Aya pagiri-giri calik, pagirang-girang tampian. Maksudna teu daek sapapait sama manis, teu daek sabilulungan. Jadi pada hayang leuwih ti babaturan atawa ti dulurna sapertos itunya. Tah siswa-siswi sadayana eta mangrupakeun paribasa. Ayeuna urang anu kadua ieu, anu kadua tadi naon? Babasan nya. Urang mindeng kan ngadenge kecap. Contohna gede hulu. Nah, lain hartina huluna bener-bener gede nya eta mangrupakeun babasan. Contoh kalimahna si uday mah gede hulu, abong-abong anak anu beunghan. Jadi kecap gede hulu di dinya teh teu ngandung sirah si uday anu gede, tapi ngandung hati si uday teh sombong atawa adigung. Tak kecap gede hulu di dinya mah eta mangrupakeun babasan. Eta ngandung hati yen anu dipake babasan mah lain hati lain harti saujratna, tapi eta mangrupakeun harti injeman atawa kiasan dina bahasa Indonesia. Tah, siswa-siswi sadayana saperti anu disebutkeun di heula, babasan teh mangrupa babandingan kayaan, kalakuan atawa pasipatan jelema. Ari anu jadi babandingan nama bisa jelema deui, bisa sasatoa, bisa tutuwuhan jeung sajabana. Babasan oge mangrupa pakean basanya anu geus matok kekecapanana jeung teu bisa dirobah. Lamun dirobahnya bakal robah hartina oge. Upamana ge ya, upamana kecap gede hulu, tangtu beda hartina jeung hulu anu gede nya. Teu bisa diselapan ku kecap sejen deui. Upamana bae jadi hulu nu gede, hulu nu geus gede jeung sajabana. Sarua jeung paribasa babasan oge teu bisa dirubah nya jadi bahasa hormat atau dilemeskeun. Contohna gede hulu jadi ageng mastaka henteu tiasanya ari babasan sareng ya paribasa nya. Tah, siswa-siswi sadayana ayeuna urang tinggal heula contoh babasan nya. Ieu mindengnya, mindeng hidup oge pasti ada ngomong. Amis budi teh maksudna naon? Alus budi parangina. Amun nyarita teh mindeng dibangun di barungku seuri gitu nya. Anu kedua aya awak sampayan. Naon si awak sampayan maksudna teh jangkung leutik tur pantes mun make baju naon wae nya. Tah ieu ya. Nu katilu ya, bengkok ti koro. Naon maksudna? Teu kabagean kadaharan anu ngeunah lantaran teu datang atawa datangna teh telat. Tah si eta mah bengkok ti koro. Contohnya, tah
basa mah teu kudu meuli, maksudna taya gorengna upama urang ngageunahkeun hate batur ku basanya. Terus aya kandel kulit beungeut, maksudna teu boga kaera. Seterusna kawas gaang katincak, maksudna repeh sapada harita lantaran reuas atawa embungnya. Sareng anu salajengna eta contoh-contoh babasan. Kumaha siswa-siswi sadayana dugi ka dieu? Atas pembahasan tibu, penjelasan tibu. Jadi urang parantos diajar naon bae? Urang parantos diajar naon nu disebut paribasa. Contoh-contoh paribasa nya papasingan paribasa. Terus anu dimaksud babasan naon? Terus contoh-contoh babasan naon. Kumaha siswa-siswi sadayana? Mudah-mudahan pedaran ti ibu dipilih ke hatinya ku hidup sadayana hidup leuwih hati seperti biasa. Mangga ayeuna kerjakeun pancena. Mangga tiasa tinggal dina layar. Sisi sadayana sakitu wae pembelajaran dina danget ayeuna, tepang deui di video-video salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.